palakabillahi jiddan palaka mangkat tetep keranjen billahi ari pertolongan Allah tajiman anu mencukupi anu kulisai ini pada segala sesuatu pertolongan Allah mah anu mencukupi karena segala sesuatu walai tajibini kajian aya anu mencukupi kajian anu hina pertolongan kalian itu pertolongan Allah mah SKN sesuatu artinya mesti ya berarti anjing ngerasa betah kena ngerasa resep kena kumenana sholat lain ku Allah berarti anjing ngerasa nyaman kumenana puasa ngerasa bangga ngerasa bahagia ngerasa nyaman ku asrol-asrolna eta sehingga mung dicabut ku Allah kagetol eta puasa mung dicabut ku Allah kagetol eta salat sabab eta salat ngajadikeun nyaman ngajadikeun ngeunah ngajadikeun nikmat dina kahirupan seakan-akan manehna itu berarti lamun mengarasa ngeunah pagawean eta salat pun manehna ngarasa ngeunah ku pagawean eta puasa da geus asrorna geus cicing dina hate teh ya palaka billahi goniyun sarua jeung menganggap ari Allah teu bisa mencukupi itu baik karena Allah artinya mah namun anjeun mengharapkan karena hayang tetepna eta pagawean salat karena geus ngarasa ngeunah ku ayeuna eta salat secara tidak langsung anjeun butuh ku eta salat lain butuh ku Allah sedangkan anu mere ngeunah anu mere nikmat kana eta salat Allah salian ti Allah mah lain sayugenika anhu syai'un teu aya anu bisa nyukupan ka nugrahan ti Allah naon sesuatu oge sesuatu di dinya ge waridat teu bisa itu tetep sarua jeung menduakan atau teteh jadi halus tah serasa hayang tetepna ka Allah menta nama Gusti lamun teu kasar awam kieu ngarasa ngeunah ku loba duit betah ku loba duit kata kepangis ya asrarna kuaina boga duit teh bisa mau ngahaji kuaina duit teh bisa umroh kuaina boga duit teh bisa ngabangun masjid kuaina duit teh bisa membangun pondok pesantren sehingga ngerasa betah eta jelema dilobakeun duit ka Allah timbul dina hatena teh ya Allah ulah dikamamanakeun harta abdi sebab ku harta abdi bisa ngabangun masjid sebab ku harta abdi bisa umrah ku harta abdi bisa sedekah sebab ku harta abdi bisa jariah karasa ngeunahna loba harta sehingga kalau meminta ulah dikamamanakeun eta harta teh secara tidak langsung anu mencukupi teh karena diri manehna teh harta itu padahal palaka anu mencukupi ka anjeun teh nyaeta hanya Allah teu aya salian ti Allah anu mencukupi anu menyenangkan anu ngarasakeun nyaman iwal ti Allah jadi tah nanti musyrik kopi kan sama orang aya di
Sebab naon? Ya jentre nama. Tatolluka ari ngarepkeunana anjeun ila baqoi gairihi kana tetepna salian ti Allah eta dalilun nuduhkeun ala adami wujudanika karena eueuh wujudna anjeun lahu sarta Allah. Wastihasuka jeung ari resahna anjeun lipuk dani masiwahu karena sepina barang siwahu salianti Allah eta dalilun ala nuduhkeun ala adami wusulatika karena henteu nepina anjeun bihi ka Allah. So lebih jelas ayeuna mah. Tataloka ari ngarepkeunan anjeun ila bakoi geurihi kana tetepna sesuatu kalian ti Allah. Engko Allah diberi harta ya. Diberi harta dengan dalil bahwa harta teh bisa jariah, dalil harta teh bisa sedekah, dengan harta teh bisa lain harta dipakai goreng ya, harta dipakai halus. Dah si hati meminta ke Allah atau mengharapkan ya Allah, oh, alhamdulillah harta abdi kestiasa diangge karena kebaikan jeung sakumaha perintah Gusti ulah dikamamanakeun harta abdi teh. Nah, lamun mengharapkan tetep nak salian ti Allah rek harta, rek getol salat, rek getol puasa, hayang tetep dina urang, dina diri urang. Ya Allah, abdi nikmat ku ayeuna ieu salat. Abdi tenang ku ayeuna ieu salat, ngeunah ieu salat. Ulah dicabut gitu. Ulah dicabut. Ieu kadaek salat abdi, kadaek puasa abdi atau harta banda abdi. Tah di saat mengharapkan tetepna salian ti Allah. Salian ti Allah teh naon? Salat, getol puasa, loba harta bana, dalilun ala adami wujudanika eta teh suatu petanda nuduhkeun kana henteu aya wujud anjeun lahu jeung Allah. Hiji tah. Kedua, wastihasuka di saat hate resah, di saat hate gelisah, lipuk dani masiwahu karena dicabutna harta ku Allah. Karena dilaan kadaekna salat ku Allah, karena dilaan kadaek puasa ku Allah, dalilun eta teh menunjukkan ala adami wusulatika karena henteu nepina anjeun bihi ka Allah. Lamun ku Allah dibere ngeunah dina salat, tiba-tiba si hate teh ngarasa sieun. Sieun dicabut kadaek salat, daku salat eta ngeunah urang. Lamun urang ku Allah diberi harta sehingga kapangi nikmatna eta harta dipakai ibadah. Terus si hate teh rasa gelisah, rasa sieun. Dicabut ku Allah eta harta ti urang. Eta teh menunjukkan ala adami usulatika hiji pertanda urang henteu nepina bihi ka Allah. Masih nyantelkeun keneh atuh kasalian ti Allah ningan anjeun mah ningan butuh keneh ku ibadah, anjeun mah butuh keneh ku amal soleh. Anjeun teh ningan butuh keneh ku taat lain ku kami cek apa. Tah eta dua hikmah tah jika halus itu. Ya Allah, abdi model rasa ngeunahna mencinta ya Allah sarua. Muhabbah, cinta kabungbelengan ku Allah.
Gusti nikmat abdi cinta ka Gusti ulah dicabut. Kacinta abdi ka Gusti da bisa nikmat. Berarti masih kena butuh ku cinta kalau lain ku Allah. Nah, tidak ada kerelaan namun orang teh mah ongkoh cinta, tapi tidak ada kerelaan. Ai cinta sejati mah siap rela gitu rela.